drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Aduh, ini gaya kia ya Mama Neng ngechat. Mama Neng, ayah. Suara Bu Erna iya teh. Iya di dapur Bu Erna. Kang Budi. Ayalah, kan Ai sedang di imah ini, berarti Ai dah balik. Maksudnya teh, geus mulang ieu ngarantau ti Malaysia. Udahlah, mangkukna Ai baru datang ke sini. Oh gitu eta teh, abi ka dapur heulanya. Ye, Mama Neng. Bu Erna, ai naon? Salaki balik ini. Balik Bu Erna, apa yang lebaran di dia si Aa teh? Oh gitu eta teh, keur naon ieu teh Mama Neng? Iya keur ngagoreng sistik elod. Ai naon ieu teh? Tanyain rangina Mama Neng, biasanya lagi osok rajin eta barang jieun. Nya eta hoream Bu Erna, jadi we meuli atahna Mama Neng teh, goreng we di imah. Bu Erna teh kue? Henteu Mama Neng, apaan Ibu Erna mah atuh miluan parcel. Sok teu ari Bu Erna teh sok tara aya waktu jang nyeuna. Heueuh nyen kue mah waktu da waktu beakeun pake ngegosip Bu Erna mah. Kumaha deui atuh Mama Neng? Apaanan gosip mah penting, biar teu katinggalan informasi. Ngan eta sopa anyar geuning. Nya anyar atuh, apa ada lebaran ieu teh. Dan ieu mitoha ka mana Bu Erna asa teu katinggali. Kunaon kitu Mama Neng nanyakeun mitoha Bu Erna? Kangennya. Meni haroream teuing kangen kanu kitu patut. Ngan ieu teh cicing we di dieu, rek milo lebaran dieu. Moal Mama Neng, apaan ku si Usep diusir eta teh, da ngariweukeun jeung ayeuna teh nya kalkanyeun kue di imah teh. Har, nah kitu eta teh Bu Erna. Heuh nya eta teh ngarti Bu Erna mah kana jalan pikiranna teh. Atuh meureun keur nyieun kue enak di imah Bu Erna. Puguh ti subuh keneh eta teh nyieun kemang goyang. Adonan we 2 baskomnya geus jadi 2 kelan ku Bu Erna teh biasaan. Eta mah Mama Neng. Ngeunah tapi eta teh. Waduh Mama Neng kadon teuas we digagal ku Bu Erna teh. Kuntu we coplok. Aya ku kitu nanya, nah atuh lain bantuan Bu Erna kalau kabur ka dieu. Meni haroream Bu Erna mah di imah teh. Kadon dititah geura Bu Erna nya ngelapan kembang eta mah di hareupeun imah. Nah jeung kudu dilapan sagala ieu teh. Tamun ada disuguhan kembang apa kumaha? Heuh nya eta lieur Jasmine, kamu geus bayar zakat fitrah can? Encan aku mah kan sama si Ua biasanya juga dipangbayarkeun. Oh gitu. Tapi kamu apa teh sih? Nah bulan puasa kita harus membayar zakat fitrah. Ya apalah. Cing sok naon? Zakat fitrah teh bertujuan untuk membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kecil selama bulan puasa. Terus juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oh gitu eta teh Min. Hari kamu teh hafal? Henteu. Nyerakeun pisan geus gede tapi teu apal lu kitu-kitu acan. Ya pan lamun sakola agama Neng mah sok. Sok ngobrolin si Wati kamu mah. Lain kamu Neng mah lamun sakola agama teh sok teu fokus. Kamu mah meni suujon wae Min. Bulan puasa ayeuna teh teu meunang kitu. Iya meni ari kamu udah belum zakat fitrah Neng? Ya teuing atuh pan biasana ge dipangmerkeun ku si Mama Neng mah. Tapi kamu apa teh? Bapak Neng geus balik. Henteu, kunaon kitu? Nya teu naon sih, tapi Neng karek apa sesuatu tau Min? Sesuatu naon Neng? Bapak kamu kawin deui? Lain ternyatanya kuyang teh jurig tapi huluna hungkul. Dih, kemana wae atuh pan geus dibejaan ku aku kuyang teh jurig, tapi kamu kan teu percayaannya. Iya maaf ya friend, aku sudah tidak mempercayai kamu. Tapi mama kamu dek balik moal Min? Dek, naon kitu? Iraha Min balikna eta teh. Nungguin ya. Bener atuh kamu teh Jasmine, Iraha balikna. Nyating atuh Neng iraha-iraha nama, tapi kata si Uwa mah cenah si Mama teh mau pulang gitu. Penonton kecewa ieu mah. Nah, jeung kecewa segala eta teh. Tim aku bolong. Apaan hayang ninggalin mama kamu atuh Min? Meni kepo eta teh ka mama aku, dasar jelema atuh mama aku teh. Iya sih, maknya mama kamu keresek mah Min. Neon sih, tapi meni gabut tuh sih Neng. Henteu sih Min, Neng mah lapar. Maneh mah meni lapar wae hirup teh. Orang godin yuk. Mama Neng, Bu Erna balik heula nya. Di ka mana tuh Bu Erna di dieu heula ngeriweuh. Ini toh habis neangan ieu teh. Hayu. Ieu dek moal sistik moal. Moal Mama Neng atana mah kirim wae engke asakna nya. Hayu. Kumaha cenah si Erna Sumarni dibere nu atah hayang nu asak. Ngagoreng sorangan Min, kamu baju lebaran geus meuli sabaraha hiji? Meuli aku mah 7, kenapa gitu? Meni loba-loba teuing Min. Emang kamu dipake ka mana wae kitu eta?
Ini kayak masih uang tuh, nyengges ke mana deui. Baju neng macam nepi wae. Ih, apa neng teh pesan online-nya terus kalau KPO gera 2 minggu. Jadi teh nepi-nepi. Hayo, engke datang pas lebaran haji kumaha. Ih, Jasmine kamu tong sok kitu atuh, manyang ke lebaran neng teh make baju anyar. Ini bae atuh teh make baju anyar ge meniri weh di kamera sih mah make baju anyar. Pan engke neng lebaran teh rek nyempel si Timin anu kayak I don't know gitu. Meniri weh dia. Kayak mah kamu yuk, aku pengen nonton Netflix. Emang dia tuh bisa, Min? Hah? Mending sok ngehina ari taeun teh. Hehehe. Aya tuh. Sok we ti heula, kumaha deuk sebeungeut heula. Palingnya kamu madek minumin. Ibu tiri. Assalamualaikum. Mama. Aduh, itu teh jeung segala. Saya teh rek minta sedekah. Dasar manusia munafik. Kunaon dari si Neng ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Mana mamahnya? Panggil, Dek. Gak ada, Mama Jasmine mah. Kamu jangan bohong, Dek. Masa kamu teh ya di rumah tinggal sendiri? Panggil mamahnya. Ari tuh Mama, aku mah ke Taiwan menit, di Gerowan ke Taiwan. Kamu itu ya tidak sopan ya teh sama orang tua? Da ibu atuh anu mimitian nyolot, bareng gerek naon sih ka dieu? Sahanya? Saya teh rek minta sedekah. Sedekah naon? Nya duit atuh, mana dia sedekahna? Ya sabar atuh Bu meni mamaksa kela. Ya. Aduh, jang ibu ya teh kabeh. Nuhunnya, kayak buka diri. Ya. Sah sih ibu-ibu eta teh? Untuk enta teh maksa. Aduh, ini mah juga uang mainan. Kamu sedekah pakai uang mainan? Kabur. Kamu dekat mana? Sodako pakai uang mainan. Sopan pisan kamu teh. Terbalik. Dasar kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Iya. Bunda, kenaon? Iyo neng, keur moe sampu. Aduh, si Bunda menikah rajin gitu barang jieun. Kan beuki barang hakan mama neng, jadi kudu loba barang jieun. Menyeng. Ya atuh Bunda, ari beuki barang dahar mah kudu loba barang jieun. Oh neng, Bunda tehnya kemarin ninggali aya sopo anyar eta hareupeun imam mama neng. Meuli anyar. Oh, eta bapak si neng meuli. Ini alus kitu nya ditinggal teh. Menyeng. Salahke geus balik. Anggeus apaan kamari eta teh Bun? Mama Neng. Aduh, eta haji karek katinggal deui. Di mana atuh? Nya biasa we atuh Mama Neng, Ibu Haji mah geus jalan-jalan ti mall. Menyeh. Geus balanja eta teh Bu Haji. Lain Bunda jiga nama geus parkiran. Ya bajunya. Nyalain atuh Mama Neng, Ibu Haji mah geus meuli baju lebaran, meserna oge di toko. Nya eta teh tasna Miniso Ibu Haji. Apaan beakeun atuh Bunda, jadi we Ibu Haji teh make kantong anu ieu, tinggal ieu gamis baru Ibu Haji. Tuh tinggali meni alus kenya Mama Neng, buri cak buri nong. Pamer Imam Haji Buru. Tuh tinggali Bunda alus aya payetan warna nage warna bodas. Idul Fitri pan mensucikan diri jadi warna bodas. Hargana sabaraha? 1.500.000. Ini mahal-mahal teh eta teh Bu Haji. Biar lagi gamis kitu. Nya harus atuh Mama Neng, Ibu Haji mah nya teu bisa make barang-barang anu murah teh sok ararapeul. Jadi kudu anu mahal sakalian juga ieu. Menya, gitu eta teh Bu Haji pantesan we mending alus katinggalin lagi nya. Nya pasti atuh Bunda tinggali mewah kieu katinggalina oge. Mama Neng lah teu mampu nya. Naon jeung mama Neng eta teh? Menya, nya mampu atuh mama Neng mah Bu Haji kamari ge nya geus meuli sofa anyar eta teh. Alus. Paling ge eta mah sofa murahnya mahalan keneh gamis Ibu Haji. Heueuh nu murah eta mah Bu Haji da kumaha nya. Mama Neng mah teu mampu lagi meuli sofa anu 6 juta hargana. Can ieu teh bapak si Neng teh nya keur init meuli horeng anu rumai-rumai geuning. Menya. Bener eta teh Mama Neng, hordeng teh harga hijina 1 juta. Heuh nu eta Bunda nu 1 juta hiji, mangkaninya meulina teh 10 siki eta teh. Luar dalam kabeh di kahordengan. Geus Bunda, Ibu Haji madak balik. Bu Haji di ka mana atuh ieu Mama Neng can anggeus nyaritana? Menya. Kunaon Ibu Haji? Biasa Bunda ada tukang pamer mah, apaan sok panas eta teh ku harta batur. Menya. Tapi bener eta teh Mama Neng meuli hordeng hargana 1 juta hijina. Nyanta atuh Bunda, maknya meuli hordeng hijina 1 juta, boga duit di mana ya Mama Neng? Mending meuli weas. Menya. Punten paket. Paket Neng datang. Aduh,
Atas nama Neng Bintang Kejora. Ih, iya ini Neng Mang. Oh, iya paketnya Neng. Ih, makasih ya Mang. Iya. Asik Jasmine, baju lebaran Neng sudah datang. Hii. Mana Cing, aku lihat atau buka? Oke, mari kissing, mari kita ngising. Mari kita unboxing. Ih, nah kieu, baju naon ieu? Ih, nah kieu juga koboi ya mah kieu Jasmine. Emang kamu mesen naon gitu? Neng mah mesin gamis, nah lu datang kieu juga koboi. Ya, itu jadi lebaran deh. Ih, mending itu balik pisan yang tadi KPO ya tayang kami teh tapi udah datang aduh tinggal aing Meni haroream teuing nya. Ngan eta teh belum lebaran di dieu, matak cicing we di dieu teh. Salah. Mama Neng. Aya aduh. Iya, maaf ya, friend. Oh iya, Neng siapa? Depan Nenek. Kan bagi barang hakan atuh mama Neng. Jadi kudu barang jiun. Biasa Bunda. Ai jelema. Bentar. Jelema naon? Bentar. Di mana kamu? Menit. Suaranya salah. Ih menit itu balik pisan nih tapi KPO gamis